anu parantos dugi karipan tipis sejak kasanggeuikeun dina pidangan warta ku basa Sunda di Tasikmalaya. Edisi Salasa Kaping 28 Maret 2020. Sim kuring pun artinya sim kuring pun baris nu baris ngadugikeun warta salengkapna. Dan nyata salah sahiji anu mataku karesepkeun. Zaman ayeuna mah game online teh tos seueur rupana anu sadaya tiasa didownload di Play Store. Di antara sababaraha game anu sayogi aya game nu kasohor sareng nepi ka resep ku seueur jalma. Selain ti eta, main game oge tiasa digunakeun kanggo ngisi waktu. Kanggo salengkapna aya reporter Ipan Maulana anu atos aya di lokasi. Ayeuna abdi aya di salah satu lokasi sekolah di dieu nyaeta SMA Negeri 9 Tasikmalaya. Di tempat ieu abdi bade ngawawancara salah sahiji peserta didik nu aya di kelas ieu. Punten abdi bade maros sabaurung ti ayeuna. Yes. Oh, kai ieu teh. Alwe ke abdi. Aya beda aja game tipe mobile. Pertanyaan kedua, game naon nu paling resep di pikiran saya? Mobile Legend. Ya, mau katilu, kalau misalnya film resep karena eta game. Nah, kan game nanti menarik, tapi seueur we lah pengalaman gitu. Rencana Kalau apa, cek tidak, ayam manfaatnya terus main game online tuh. nah manfaat di ML mah bisa bisa eta jadi aya bentuk kerjasama ini atau kira Dan dia waktu. Hatur nuhun kanu Ipan Maulana anu atos salanjutna tos aya reporter Sadi kanggo warta salengkapna. Ayeuna abdi aya di SMA Salapan. Abdi bade ngawawancara kurirna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi bade ngawawancara sekedar kesana. Perkawis. Namanya game aya nu di HP anjeun. Ini keren, ini legend terus buat 50 BG. Sampai naon wae anu paling dikoe karakter? Apa? Menawi teh. Naon alasanna resep kana kita game? Ya, Angela. resep teh. Aya manfaatna teu main game online? Hidup. Karena itu game online. Evan dulu lah. Tapi sok kerjakan tugas. Urang cekapkeun dugi ka dieu sim kuring pun artinya Sim kuring pun baris. seja amit nyukur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.